Poe ke 110 si Wildan ngeplog di tahun 2020 genap. Halo gue Begestigi, halo Besti. Setelah 2 hari saya teh tidak upload vlog asa rindu gitunya ngupload vlog teh dikarenakan abi teh tengah uploadna ku sabab abi teh tepar. Muriang guys para nastiris awak teh ripuh lamun cek bahasa Inggris nama demam. Tah ieu buktina. Bener guys, rezeki anu paling berharga mah nyaeta kesehatan. Soalna lamun teh sehat mah teu bisa nanaon sok sanajan boga duit ge hese da inggah teh ripuh. Goboro nyamelkeun duit lamun anu boga duit mah cengkat tina kasur oge kat hararese kat nika balideng awak teh tin awak hulu. Lamun cengkat tina kasur teh pleng we jadi hideung tetempoan teh aya nu sarua teh lamun keur gering kitu. Pokoknya mah jaga kesehatan buat kalian soalna ripuh ari geus dibere demam mah ning teu bisa nanaon kitu. Nah cenah ongko gering tapi ieu kalah geus ngometaneuh. Jadi guys itelin video poe ayeuna tapi video anu geus lila ka tukang nyata ieu teh part 2 na tina video anu mimiti ning anu abi ngalomang dikarenakan kamari teh durasina terlalu panjang teuing nya guys mantakan jadikan part 2 tak ieu part 2 na teh nyata di dieu teh abi ngaberak jeung nanem saenggeus ngaberak teh lanjut di dieu teh abi ngamencoskeun heula awi soalna lamun teu dimencoskeun mah moal seukeut awi ieu teh fungsina jang nyieun imah si binih nya guys tapi samemeh ngabini teh di dieu teh saenggeus diberak langsung dituruban heula si taneuhna langsung ditojosan ku awi eta di dieu teh sekitar jam 10-an geus panas pisan nya guys di tapi teh geus leuleus mantakan punukna oge geus dituruban ku tiung keur mah gosong kete tamah gosong teu mah jiga bujur katel. Singkat carita di teh ngaliangna beres ayeuna mah tinggal ngasupkeun binih-binih pijadieun buncis. Jadi carana teh kieu nya guys diasupkeun teh kana siliangna teh langsung dituruban asupkeun turuban asupkeun turuban asupkeun turuban asupkeun turuban terus nyieun liang lage tong jero teuing soalna bisi hese biji lengket teh si binihna teh asupkeun turuban asupkeun turuban jeung deui si taneuhna teh tong padet teuing asupkeun turuban asupkeun turuban asupkeun turuban asupkeun turuban asupkeun turuban terus we di kitu-kitu. Tah singkat carita ieu teh geus beres nyatikeun ujung ditu di kakat makam tapi dan deket makam mah can diliangan mantakan dieu teh diliangan heula we ku abi teh. Jadi sistemna teh sistem anu ditungtut soalna lamun disakaliguskeun mah sok wegah ngomeh HP-na nya guys. Jika beres ge da kitunya guys konsep melakna teh mantakan dia teh singkat cerita geus beres we soalnya durasina geus panjang dikarenakan tadi teh di awalan ku cai nginum enteh mantakan ieu ge di akhiran ku nginum deui soalna meh teu hidrasi. Hatur thank you.